Duh, si Encoy mah rupa-rupa. Heueuh, harita si Encoy teh pan kabagian ngaronda. Keur ngeunah we, eta mah bari nabeuh kohkol ngaronda. Ujug-ujug tukangeun anu ngageroan. Kang, cenah. Barang direret, pocong eta mah. Nyamperkeun si Encoy. Atuh si Encoy puguh rawas. Brembang lompat eta mah, lompat sakumat lampetna. Eta pocong ngudag. Malum nu lompat sieun teh atuh. Si Encoy teh tajong eta mah gudubrak labuh. Pocong beuki ngadeukeutan. Si Encoy ngadeg-deg. Aduh. Ulah, ampun cenah. Ulah dipaehan urang. Eta mah ceuk pocong. Kang, punten abdi mah moal maehan cenah. Abdi mah bari nyukeun tulung. Tulung naon atuh, ceuk si Encoy. Pangukakeun tali boe, teu kuat hayang kiih. Tah, nu ieu mah dongeng kengeng mulung ti Mang Agus Inyuk. Heueuh, kieu si Encoy pan saencan jadi supir truk teh baheula mah ngabeca. Jadi ngabeca teh peuting si Encoy mah. Tengah peuting eta mah keur ngeunah-ngeunah neangan muatan. Dina tangkal naon teh waru. Anu cang angge eta mah Kunti. Puguh si Encoy teh ruas. Eta mah ngagorowok bari nunjuk ka Kunti. Bari ngajalankeun beca satakar kebokna. Kunti cenah. Eta Kunti ngudag ka si Encoy. Ngajaga, nyegat di hareupeun bari tutunjuk. Ngahina sia daripada mana sia tukang beca.